Rusia wewengkon Leningrad karaton di Babolovo. Wangunan karaton ambruk, tembokna ambruk. Atraksi kelas dunia disumputkeun dieu. Yeu mangrupikeun bak mandi ageung anu didamel tina sapotong granit. Bak mandi teh gigantik di ukuranana. Yeu mangrupikeun produk anu luar biasa. Tinggali kumaha ageung artefak peradaban zaman baheula. Kuring naik ka jero bak mandi kuno. Ukur sirah kuring nempel luhureun sisi. Pisan lemes permukaan digosok sampurna. Aya dens leutik. Panginten aranjeun nakabentuk dina waktosna. Ujung luar bak mandi dijieun ku ngalipet. Masters zaman baheula dirawat granit tewas kawas liat lemes. Aranjeun nanyeun bentuk melengkung kompleks. Lemes pisan permukaan rata. Bak mandi dipasang dina blok granit rektangular. Bak mandi teu noel permukaan lantai. Aya ubin batu di lantai di aula. Oge batu digosok lemes. Jalma maok ubin kuno pikeun kaperluan sorangan. Tapi teu saurang oge bisa maok mandi yeu. Beuratna pardeteton. Bak mandi buta ngabogan liang solokan heran leutik. Liang ieu bisa plag kuramo anjeun. Handapeun tingkat lante aya torowongan jero taneu. Anjeun ngan bisa leumpang ngagulung. Samemehna torowongan leuwih luhur. Torowongan kabanjiran ku leutak cair. Ieu liang solokan dina siling torowongan. Cai ngalir ka dieu tina bak mandi raksasa. Bak mandi dipasang di handap tingkat taneu. Beungut bumi satingkat sirah hiji jalma. Bentuk khusus tina bukaan jandela. Kamar teu kaduh panto di mana anjeun tiasa nyeret bak mandi. Mimitina aranjeunna dipasang bak mandi, teras aranjeunna ngawangun tembok. Ngagunakeun teknologi modern, jalma bisa nyieun bak mandi batu sarupa. Eta hese pisan tapi mungkin. Ieu ngandung harti yen jalma-jalma zaman baheula ngagaduhan tingkat pangembangan teknologi anu sami. Tapi musibah kajantenan sareng peradaban runtuh. Sejarawan ngahaja nyumput ti urang maot peradaban kaliwat.